Lah, Kopi Kapal Epon sponsor. Oh. Nah, ieu pengamat urang. Bungkus nanana. Lain bungkus naeni. Jadi kan Bung Ropan. Roni Pananyaan. Sama kan memang pendukung Persib jeung pendukung Solo ada kurang heman. Otomatis kan gengsi supporter ge dipertaruhkeun. Ya artinya klubna bakal menjaga marwah supporterna masing-masing. Gitu atuh. Kita tuh bahasa Belanda ketika ini apa urang diajar psikok pun ele deukeut jeung psikok. Kok sih dari bahasa Belanda babari teh kari make deui cek psikok gitu. Mana pucal jadi da kieu. Gering jadi demam. Gampang kari make deui. Ieu nu emlok nah aja mah kalaraca. Heeh, kalaraca. Jadi nu ngaramekeun pertandingan teh nu nyieun pemain pasehat teh pada dasarna wasit teh seolah-olah jadi provokator. Masehakeun pemain, masehakeun ofisial, masehakeun penonton, wasit secara tidak sadar manehna kikituan teh. Jolim maranehna marukan moal dihisab ya. Tapi saya teh enteh halus kan. Tah enteh di mana? Cek beja ieu enteh. Lamun sakali minum langsung langsing. Langsung langsing. Coba sih. Iya, di bawah di bukan apa ya? Masih. Tuh, jadi pertandingan mah Insya Allah. Jadi bakal seru ya mas. Wah, kawit aja. Hanya, kan Persib tuh back to back bintang opat. Campoy. Kan gitu. Kagagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipiwegah, kabeh helas eueuh faedah, lamun hirup teu dibarengan ku ibu. Berat. Jamur. Saya Bung Ropan teh hiji Persib meunang. Sing bungkus nanana. Nanana. Jadi ikat karena masinis aing tukang kupat teh. Nah, aya naon kan? Aya naon kita sama kana unggul. Anjing hanas aing ngerem. Mudah-mudahan naon anu ku urang ditepikeun sing sapamundut ginuluran sapanejatina kana. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Hei, dulur sadaya, para kanca di mana wae ayana, Di mana sebenarnya? demi cinta kana seni jeung budaya. Lah budaya naon cenah? Khusus nama seni jeung budaya Sunda. Iya, kadieu heula ulah sungkan sekomo bari jeung era. Urang guar naon wae anu aya. Muga-muga urang menang manfaatna. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Kongres hitung bar stres. Kongres majakeun mah jiga podcast. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Kadidikan. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Kongres hitung-hitung ubar stres. Kongres majarkeun mah jiga podcast. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dampe. Para wargi sadaya, alhamdulillah urang tesa tepang deui nya dina kesempatan ayeuna dinu acara kongres
Wangkong beres. Lagi nomor. Kopi kapal Epon. Sponsor. Oh, sponsornya kopi kapal Epon. Amis pahit teh. Pas. Biar ada tegas sih. Tegas. Kapal abri. Kopi kapal abri, benar. Kabarak. Coba Pak Dedi ya kan. Masuk desa tuh. Iya. Barat militer. Tak itu kalau wargi ayeuna teh masih keneh dalam rangka pupujieun. Nadom beuna. Pujian. Jadi kumaha urang ayeuna menghadapi nah artinya bahasa Sundana menghadapi yang harapan pertandingan pamungkasnya Persib bakal yang harapan Persis. Jadi sebenarnya nama pertandingan Persib jeung Persisnya antara NU jeung nyacek wingge antara kunut jeung teu kunut. Persib kunut, Persis teu gitunya. Tapi nya eta mah da ya kunut kan dua. Iya. Back to back. Benar. Oh dua. Kan salat subuh 2 rakaat. Benar. Tapi ada hat trick cenah. Naon nya kunut lamun darurat lah. Ada kayak darurat. Benar. Nah jadi ngebahas kunut itu dari ini ngebahas Kiki, ngebahas Persib. Nah, janten kieu para wargi. Nya dina raraga yang harapan pertandingan pamungkas dina Liga ayeuna musim ayeuna kumaha ye ketak Persib saenggeusna kamari Persib teh sabaraha heula skor ya kamari tebak-tebakan. Oh, nu bener. Sarua 4-2. Jangan biji. Oh, nu bener. Oh, nu sahulueun. Tak kitu ari tebak skor lain ku ahlina teh kamar Arab. Soalna aja disalahkeun. Tah lamun ayeuna tebak jeung Persib kudunya. Nah, kudu bener-bener berdasarkan naon istilah analisis. Selain berdasarkan nafsu sebagai boboto kan hayangna puas genep 0 5-0 tilu hiji nafsu boboto tapi lamun sebagai pengamat mah analisis mah realistis ngan ningali Persis mangke lawan ke realistis oge lamun urang komo pertandingan penutup penantingan bakal penyerahan piala pasti bakal mati-matian eta mah realistis lamun ayeuna Persib bakal menang 4-0. Realistis. Nyampe di akhir, di akhir. Ini lah. Salah bener. Pokoknya gitu ya. Tah gitu. Sok atuh nama kumaha. Data fakta kumaha? Henteu kieu maksud teh. Kan kamari tapi tetep kamari ge menang kan? Imbang kan. Nah, imbang. Nah, kan lalajo di mana? lawan ieu nu lawan Persis. Bariton hiji-hiji imbang geneh wah. Imbang. Nya cek aing ari lain. Rajun teu. Ari lain ahli nama. Aing mah curiga. Ieu mah curiga Persib nu hiji deui ya mah. Punten, lainna teu lalajo ieu. Lain kan. Oh, itu jigana teu tamat. Kan golna menit-menit detik akhir. Kalau bentar ieu di tamat kan elek. Kan elek. Teu meunang. Teu meunang kita. Tah gitu. Maksudnya naha bakal seri deui hasil akhirna atau kumaha? Pan kayak mah prediksi skor mah terakhir pan pikir urang disalahkeun. Itu maksudnya kan prediksi skor. Ieu mah kira-kira bakal imbang. Jalanna pertandingan kumaha gitu meureun tah. Ieu pengamat urang. Bungkus nanana. Lain bungkus naeni. Bungkus nanana. Ini mah bener. Kita antara Ropan. Adi ke mana ini? Aya di bumi. Ente maksudnya sibuk naon? Kuliah. Oh, di? Iya. Oh, tuh. Jadi enggak bahas Adi. Sok bungkus nanana. Bung Ropan aya teh kumaha? Jalannya pertandingan. Tapi sidik-sidik mah make wekis juga bojan hodaknya. Oh, tuh nya heuh. Ke topi. Pakai rompi. Iya, padahal betul. Kehalangan dah. Paling. Bener enggak lalajo tuh wah iya. Spotnya Engel. Bojan hod-hod. Nah hod-hod dekat irisan. Sok mang hod-hod. Aduh. Jalannya pertandingan kayak dinu pertandingan pamungkas Persib yang harapan Persis bakal pikumahaeun tah kira-kira. Kekuatan anu aya anu dipasang saha nu bakal jadi
non dari komposisi pemain masih gana mah bedanya. Terakhir kayak jeung kamari. Masana emang si Horak oge nya ada nambah menit-menit bermain anu kamari kemarin. Lapis 2 bisa gitu. Ya ada si Jupe kemungkinan bisa kan. Julia Di Prano. Julia. Juprianto. Julia Lopez. Julia Lopez. Aya. Nah, dewasa tuh. Siap, bagus ah. Ya harga diri mas. Pengamat gitu. Cing sok kumaha. Nyari. Iqbal Nebo. Steja kiper. Ya, nya mau jauh lah komposisi mah. Sih. Jalan kumaha? Jangan lu. Tapi si Edo ini sebenarnya Itu 2 pertandingan. 2 pertandingan jalan kene. Ada kartu merahnya. Kartu merah si Edo. Hand atau Kakang nya. Ya, hand Kakang. Tengahna meureun Robi Darwis. Terus kamar itu ada Kocigan meureun bisa. Si Gustavo bisa main kan? Bisa aku dulu. Bisa kan kamari cedera sini akumulasi sini bisa main. Tapi si Gustavo teh enak rame-rame oke ji masalah transfernya. Oh gitu. Ke Kamalut. Bisa wae di kontrakna bisa cedera cuman ini pemain udah nanti. Iya, persiapan kali itu. Baru udah pisan nu parinah Kamalut mah meningkat Persebas enteng. Malut aya mah siga Bali baheula Persib Eropatan gitu. Oh, gitu. Ya sok anu di Kamalut teh si Ciro. Da Silva. Silvana. Gustavo. Malahan. Jeung sini. Termasuk si Piron oge kan. Si Beckham. Nya gitu. Beckham apa? Matak nggak tuh maca. Entar asa jauhan gitu si Beckham bisa. Ya, gosipna mah si Beckham oge. Oh, jadi karek wax kene. Da malahan ngadamu-damu mah dek diborong jeung Haji Umu dek dibokal ka ditu. Kapalut cek percenahan mah. Coba. Pelatih lagi kan urut Persib. Oh, Imran Humarugum. Imran Humarugum. Aduh. Tadi Adina teh Imran Humarugum sih. Komposisi pemain masih kena mau jauh beda. Jadi mau jauh beda. Tengah paling biasa nu Arintia teh model si Klok si Adam Ali sarasup babak kedua gitu nya. Harapna mau jauh si Botak pasti harap namanya. Kurang ge aya bahan main keneh. Tiron mah pasti dipainkan terus zaman enang udah MVP. Paling harapna kemungkinan si Garpane sakali ewang di jeung si Da Silva. Heeh. Ewang. Sirian nya kemungkinan main, Febri kemungkinan main. Berarti kan lamun ayeuna komposisina anu bieu disebutkeun nya. Kira-kira tensi pertandinganna bakal jiga kumaha? Rame. Bakal seru. Seru. Oh, seru. Sababna tah. Soalna nya parbut bener. Hiji bener, bener. Lamun bener mana tekan penjaga. Bala ka apa? Iyo. Dati biang. Tapi hari ini posisi Solo mah enak aman kan? Posisinya masalahnya eta Solo aman, Persib aman tapi gengsi. Ngalawan Solo bukan. Jadi mah seolah-olah jadi jiga final we nya maksudnya main teh bakal lepas gitu Kang, masana ada kalian menang ge. Nya. Tapi Persib mah anggap beban kudu menang. Sabab naon? Persembahan terakhir buat bobotoh pesta juara mau lengkap lamun ditutup ku eleh atawa draw kudu menang di mana-mana oge. Eta maksudnya jadi tensinya ya bakal kumaha dia Persib bakal menekan atau kumaha. Pasti termasuk Solo kan Bung Era. Bung Era aing Bung kitu wae tama kan memang pendukung Persib jeung pendukung Solo ada kurang hemat. Otomatis kan gengsi supporter ge dipertaruhkeun. Ya artinya klubna bakal menjaga marwah supporterna masing-masing. Gitu atuh. Kalau ora teuing urusan nu kalar itu mah atuh. Da babari kari make deui. Kari make deui atuh. Panam pucal jadi da kieu. Geuing jadi demam. Gampang kari make deui. Para mandi? Para mandi da kieu. Benar. Gitu lalawara. Itu tuh bahasa Belanda itu kan. Ini apa nurut diajar psikolog pun ele deket psikolog. Kok sudah bahasa Belanda babari itu kari make deui psikolog gitu. Lamun baku debang gitu. Maksudnya lamun nya berarti tadi
naon teh tensi pertandingan bakal tinggi lah, tinggi walaupun nu diturunkeun. Soalnya mana yang balas dendam kan dia di kandang eleh. Iya. Balas dendam yang balas bogor. Kayak itu nanti berbalas pantun. Jadi balang gitu. Jadi umur di tengah. Nah gitu. Nominang kandagoran. Jadi net. Aduh. Gitu. Jadi memang lebih ke naonnya adu gengsi menurutnya. Ya. Gengsi. Adu gengsi. Ya naon deui atuh main bola mah. Kira kudu kira mangga lebetkeun umuran bae kitu Tapi kan anggar kudu aya judul. Tah ya judulnya dalam rangka naon ya gitu. Sajabana ti menang poin. Nya tensi pasti tinggi. Sababnya eta balik di kana gengsi gitu walaupun seolah-olah tanpa beban tapi soalnya orang ningali berkaca kan 2 pertandingan terakhir Persib disangka Persib moal ieu geus pasti juara. Buktina ngalawan Persita nu bakal disangka-sangka low impact ternyata high impact kemarin rame. Padahal Persita geus kepentingan Persib geus kepentingan tapi kedua supporter baik gitu. Tapi di lapangan ternyata ragot. jeung anu mawana rame teh naon kepemimpinan wasit. Akhir-akhir ieu pertandingan lain Persib hampir kabeh pertandingan akhir wasit teu balik teu areuceug. Ieu nu envelope na hejo mah kalaraca. Heeh, kalaraca. Envelope hejo teh PSSI kan biasana aya pipa, AFC. Oh nya. Oh, versi meja. Rata-rata nu kalar itu mah ngaracogeun wae. Tapi lain PSSI na meureunnya lain PSSI. Nya lisensi na teh karek semet PSSI, karek semet nasional ngaracogeun wae wasit karir teu patut mah. Sabaraha kali kontroversi wae jadi nu ngaramekeun pertandingan teh nu nyieun pemain pasehat teh pada dasarna wasitnya seolah-olah jadi provokator. Masehakeun pemain, masehakeun ofisial, masehakeun penonton, wasit secara tidak sadar manehna gituan teh. Jolim maranehna marukan moal dihisab ya. Jelema mah di sampingku di latungan beunang ku balitungan. Anjing bae di luar ku beunang jadi kadinya. Iya, gara-gara pakai sarung. Jadi mawana kadinya wae pakai sarung. Di dalang bae. Kade jelema masih cing areling maneh teh gitu. Hakim berat. Hakim di alam dunia jeung di alam persepak bolaan. Matak salah sahiji anu bakal dipastikan oleh asup suka teh hakim nu adil. Termasuk oh eta mah geus jaminan. Man hese jarang aya hakim adil teh dah heueuh jaminanna surga. Gitu. Nah jadi kan ceramah gitu. Leres Kiai leres. Dicing ngaco wae. Atau tausiah. Aya manfaatna urang teh keur nulalajo gitu. Goreng tempe jeung teh tampi saya teh teh halus kan. Teh di mana? Cek beja ye teh. Lamun sakali minum langsung langsing. Langsung langsing. Coba sih. Keluar deui. Lumayan ada senti. Iya ada senti. Kan semet 2 detik kieu deui udah leungap. Jadi kudu mineng atuh. Heeh. Ieu teh ieu di bawah di kan sepak bola ya. Kumaha bapak? Masih. Kenapa masih? Ada sih geng sepeda. Mau Bali lain batu. Nah jadi ngebahas. Besok lanjut jadi tensi tinggi. Nah paling meren ngebahas orang ayeuna ieu pemain kunci di tiap lini antara kedua tim. Back. Di itu jeung ti dieu ci pengamat mah kudu apa. Bayar tuh apa back Persib atau back ini? Back Persib mah apa? Back Persib mah. Oh deui. Saya kan MU-nya. Jadi tuh nalungtik Persib. Udah beda ajaran. Udah macam. Eta tuh deui ngaranna mah kejeng Persib sangkala terusnya. Teu inget juga eueuh deui kan. Heeh, gitu ulah sarua atuh. Mun Solo lawan cocokna. Persol. Ada terjemah pelari sholat. Aing salah deui wae. Jadi kita salah. Jadi raul. Rek Persilo da depan Persilo. Persisol. Nya. Yang itu eta lah Persisnya. Mbak. Nah ulah pahili ulah. Sing sok Persis atulah.
Kan persatuan lain persatuan. bener. Ai itu sarua mereka. Nya model Persib ya kuduna Persib, Persib lain Persib. Jadi Persatuan kan sepak bola. Sunda. Tah model Persijap. Pan Jepara, nah baju Persijap kudu Persijap. Jepara buat main bola. Ya. Kita mah ukiran. Kita main bola. Lain mah teu nita. Yang Persib. Oh, lawari. Tapi nya matak teu nyambung. Kuduna pen Persijap. Parah lain Persijap. Persijap. Jeung teu ngukir. Ai Persijap mah kan Jepara. Persijap Japan. Japan. Dia mah mawa nu tiit. Jepang mah teu pipiu. Aja. Penjajah. Berarti lamun Belanda Persibal. Persibal. Dari Belanda. Teunya. Kan beki di isan deui. Geus ah, cai kumaha teh teh? Dawan. Nah, tadi teh pertanyaanna. Dah lamun kiper saha kira-kira? Teja. Kamari halus mainnya Tejanya. Man of the match kan? Man of the match. Man of the match. Kamari ngamun lain Teja lagi pernah. Ngomong lagi Teja. Let's Teja. Benar. Si Teja keur halus berarti. Si Teja keur halus. Pang masih Teja mah ku kenteng. Yang dilihat kayak ganteng. Si Wiu mah ku cai aku awe ngecang. Asal aku bawa. Ada kasu mana buaya wae. Bereal masumbot gelas oge cager, Teja kudu ku kenteng wae. Yang informasi Teja paku alam. Nah, Tegal Palam. Terus mun ieu paling lamun Sinik pasti mainnya kemungkinan si Bonebo jeung Sinik saya mah duetna. Da sigana mah pahayang-hayang ya laga terakhir mah kan. Kata mah kan loba pemain anu dia kontrak ya, yang ngebuktikan ya bisa wae setengah ewang lah main. Bisa wae setengah ewang. Ya udah jeung manu panggadena udunan gitu. Gitu. Ya setengah ewang kurasa malah moal sampikeun ka teu dipaenkeun. Termasuk si Cecep ge dipaenkeun ya si Ferdiansa. Cecep gol Cecep. Si Ferdiansa. Oh, sure. Terus saha nih? Hayang apa nu striker di akademi? Striker si Rudi. Botak. Teh salah. Si Eta. Cenah main nanti si Ciro cenah main nanti. Boleh. Ya mudah-mudahan we. Tapi bisa pernah diturunkeun ya. Nya hayang kan kali itu lah geus paraengkeun we. Ya. Tapi jika nama mau waka langsung ya lah minimal jika kamari jeung Persita lah aya di 10 menit aya disadur lah gitu. Pemain teh antara anu inti jeung anu henteu gitu. Soalnya lebar oke lamun dibikeun begitu wae ka Solo pertandingan yang udah aku bakal bawa ke hiji full. Munakeun lah 7-0 kan Jongjonnya. Kadituna lagi balik udah. Beres. Goreng kabales di 87. Jadi kelahiran. Kebayang goreng nu juga kumaha lapis 2-na so. Bikin ke kabales jadi 87 70. Ya paling si Soloman nu apa saya paling pengikutnya si Sidibe. Nu di tengah paling eta nu alus lah mah. Si Sidibe terus nu baru akademi Persib nu rada polontong we teh. Si Suntatotan. Oh, si Sutanto. Paling si Sananta. Nah, tuh eta pasti main udah. Heeh. Si Sananta mah kan biasanya cadangan. Sananta biasa cadangan. Si Arkan, Kakak. Cadangan biasa seker intina teh aya nu asingna nih kan utama nama. Mun back nama teuing teh apa kiperna ge teuing saha. Sarua kitu di dia awal gitu apa komo ieu. Ya di sana saya mah nu 2-3 itu nu 8. Oh, nah 11. Biasa we witir nama 2 hiji lah. 2 hiji. Urang mah jadinya tepatina lungtik lah gitu. Gitu. Jadi apa teh nu inti-intina we gitu model make daya tante kuno tante eta inti-intina. Tapi jero-jero nama teh apa. Tapi benernya kusabab dahe da geus dinyatakan juara tidaknya Persib mah. Persib dinyatakan juara, Solo geus moal degradasi. Nya main tanpa beban teh maksudna teh deuk menang deuk lagi. Da anggap bebanan dan tuan rumah. Tuan rumah laga terakhir dek penyerahan piala. Hayang lengkapnya kudu menang gitu. Jadi pertandingan mah wah Insya Allah. Jadi bakal seru ya mah. Wah, kawit aja. Jika mangker ngorong. Sok atuh eta buat. Oh, haram. Wah, racun aja. Wah.
Tah, itu yang masak ke usum panas. Garing aja tempe garing. Tak gitu. Jadi nya eta lah hari pertandingan mah bakal seru, formasina kemungkinannya Persiba seperti biasa. Opat Kemarin malah jadi 4-4-2 opat-opat-2 jika kamarinya. Dati Ron lebih ke depannya. Ini opat-opat-2 bisa jika kamari atau misalkan opat tilu hiji-hiji gitu. Bisa. Atau opat-opat tilu. Itu kalau nyala striker Ji, namun pakai striker tunggal, cara kebolaan. Ya, tapi memang ngeunah. Jadi cuma diduetkeun wae 2 diharap 2. Ya, mending dua. Mensarangan kan ke. Soalnya kan Solo lawannya kan Solo. Oh, Serangan, lawannya ku duet, berarti cocok. Amun duet teh duaan. Tiluan. Triet. Trio. Itu dah. Soalnya opatna ge kuartet. Aya etannya. Nah, ari irobat eueuhnya. Tilu bet eueuh etan. Tapi triet bener. Urang triet. Wing trio. Oh. Trietnya kuartet. Aya 5. Nyata can nepi ka dinya diajarna nya. Desima. Oh, lah desima bener. Nah, Desima. Kan 5. Kan desimal, tinu desimal. Memang sih ada cerdas matematikana. Oh, iya. Karena Saya mah tinu UN ge padahal mah panggadena kan justru bahasa Sunda. Ya cincin ini sih pinter numerasina. Mata bahasa Sunda nu gede. Walaupun udah di UN. Sekarang itu Kaciri paket nanti. paket. Aing mah Pakai mata. paket emang. Cakan orang mana sekolah normal gitu. Itu jadi presiden. Betul. Presiden gini ijazah dipermasalahkan jadi presiden. Oh, benar. Eta oke. Eta makeun lah urusan batur. Lah eta malahnya. Lu penting mah urang mah ieu mah mah fokus ka Persib we Ya fokus ka Persib. Persib. Jadi Pertandingan pertandingan saacan konvoy mah. ya Kulo we lambung kesak ku atuh we. Kesak teh sabubukna gitu. Masalah hajat tuh ada pengurus. Nya. Ya, kan Persib tuh back to back bintang opat. Campoy. Campoy. Lain tadi bukan ke ngareja lewas. Show. Bisa teka pariksa. Kasar bisa tuh. Persib campoin majer tuh champion tuh lalawa back to back. Bisa KW. Eta. Bintang opat. Gimana mah dia bintang 5, bintang 7. Jangan. Jangan batur teh lawan teh kumaha Ya, itu nana. Hese. Urang boga bau-bau Persib ieu bakal 7 tahun beruntun juara. Kan bintang 7. Oh, benar. 7 tahun beruntun juara. Sama copy paste gitu. Juara tapi da asal si Rodak ke pelatihna ada. Persib mah tuh aya nama jigana pelatihna naon paribasana ku pelatih ecek-ecek ge da geus mentana halus geus ieu bakal halus Iya. kurasa mah. Bisa gitu. Bisa gitu. Kumaha tuh? Jadi kedua kumaha? Udah lah. Terus kada terfokus. Sakit tuh kita sama tadi kira. Tobat teh. Jadi nu puguh mah nya para wargi anu tara lalajo Persib pokoknya pertandingan anu lawan Persis mah ayeuna kudu lalajo. Sebab ieu tadi teh kan pas dibahas ku para ahli di dia pertandingan ieu teh anu pertandingan pamungkas memang geus lepas eueuh bebanna naon tapi tetap aya naon maksudnya Gengsi. aya gengsi nu kudu dipertahankan gitu tah. Gengsi ieu nu Harga diri. ulah nepi ka nah naon gitu. Eleh dengan pertandingan terakhir teh jaba padahal arek ngangkat piala coba. Gitu tuh. Jadi akan terasa hambar gitu. Aduh. Kudu menang. Ya, anggar kudu menang. Tah yang nyaho kudu menang. Tah yang menang. Yang nyaho. Menang tekan lima terakhir. Untuk menang teken ya matre. Gak sama dia. Sama dia. Benar. Alah. Tapi benernya kamari ge basa beres pertandingan nu kamari teh geuningan aja Persita nya. Iya, Persita. Angger konvoy mah aya. Ya, Aya bentrok Bener aja konvoy mah aya. Pan ieu teh arek ka Jakarta teh geuning. Basa harita teh nepi ka apluk-aplukan. Hapeg maksudnya non mapai jalan teh nu ka sisi. Nya sih ieu ti Bandung teh rek ka soreang.
Nah aja jalan ke TKI tadinya. Namanya. Taman Kopo. Taman Kopo. Ih, bukan nama. Taman Kopo iya. Da anggar kapegat didinya. Wah, rame. Bener. Jadi animo masyarakat. Nya. Atuh da geus kumaha nya ari Persib mah di komo ieu di Bandung nanya. Mantap disebut warisan deh. Eta teh Ya. lain hibah lain. Hibah mah kudu tercatat. Kudu aya Kada hibah wakaf teh mah kudu tercatat tertulis. Nah, Teu mah digugat geus bisa. digugat. Bisa kalau gitu. Apa ayeuna nya? Keur usum sakola digugat. Si dia nambah uang kacaan. Eta kitu jadi nya prediksi mah jika kitu jika nama. Oh, Geus we kawakap pake deui itu tama di bab-baban ke urusan agama. Bag-bagan eta mah jeung ustad, narasumberna ge lain bungkus atuh. Jadi kan Bung Ropan, Roni Pananyaan. Ada gitu nih kan, salah wae. Kan laga kamar teh beunang, nu mana. Anggar teh asup. Di improv kumaha ge ada. Da fakta atuh nu dibahasna hese, lain opini. Pokona mah fakta Persib juara. Nya eta. Titik pen sakitu. Sok rek ngabahas naon deui. Gitu. Nah, memang Kang ayeuna ngulas pertandingan anu basa Persib ngalawan Persita. Kudu mangulas heula nya. Nyakeun bae urang eta urang Cina. Henteu justru aja unikna podcast itu gitu. Jadi urang meh anti mainstream. Jadi plot twist. Jadi podcast singkatan teh naon? Podcast. Nyempot dina. Nyempot bari kesangan. Nyempot deh. Siap aing. Kudu nama gitu tapi keun bae. Teu naon, justru ya aya unikna teh kitu. Alus oge. Jadi batur teh oh ieu mah unik cenah gitu. Ngulas heula karek ngulas heula. Predik heula karek ngulas. Jadi kicat heula karek diaplas. Nah, ya itu mah pokoknya mah ieu mah prediksi. Cuman ulas mah bagian sebagian kecilnya urang. Ya mah teh kosong teuing we. Sama situasi lah gitu. Aya bejana kan ngelawan Persita beresna ribut cenah bentrok supporter. Aya nu warung di ruksak gitu kieu. Ternyata ada lain bentrok antar supporter eta mah pendukung Persita nu kecewa. Teu bisa ngelehkeun Persib. Tapi justru setelah di-cross-check lain pendukung Persita ji. Naon? Oren. Ya, anu harimau teh. Terus anu aya ngabentangkeun ningan di tribun. Ya, Persib di balik di silang. Jejek. Cenah mah. Oh, provokator mun kitu mah berarti kan da kemaranehna keneh. Keunda. Kemaranehna keneh melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Maranehna kikituankeun. Cenah nya. Bakal babales. Marah kitu da. Da jeung Tangerang mah atuh damai. Iya, damai aja. Damai kan dibahas. Lama kan nyebut nage derby Jawa Barat teh. Pan udah dibahas di podcast yang kemarin ada bahwa ini bersahabat. Nah, di stadion adem kan nyanyian bebarengan silih balesen. Di luar ada bentrokan ya kemungkinan ya anu kalar itulah oknum-oknum gitunya anu hayang memecah belah supporter. Siri kongko gitu. Tenarima gitu. Jelas atuh, jelas da kitunya orang teh. Iri dengki mada. Pokoknya mah anu sirik pidik jeuh kan ya iran parasen lupa kepada kaula. Balik deui ka manehana. Kan sabaraha kali kabuktian. Bisa ukur juara naon teh Champion Series dibuktikan ayeuna regular series bisa juara. Back to back deui. Wajarkeun cenah ngebahas teh piala U11 eta mah sejarah masa lalu bari jeung piala nu mana, jeung piala nu kumaha gitu nya. Ngaku-ngaku hungkul ieu mah geus puguh real. Ternyata ku Persib dibalas juara deui. Terus ngabales naon kampungan cenah berdemo ke pengurus. Ayeuna maranehanana jadi harayang demo. Da bobrok ieuna itu manajemenna. Yang pentingna demo teh jadi ka kontrol. Kan fungsina bobotoh teh kontrol, quality control, QC. Gitu. Jadi kitu teh balik di ka manehana. Kan ya gitu. Anger urang kan melak kitu teh melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe. Melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade.
Keundak ke dirina kene. Dirina kene pada dasarnya orang jolim ke batur, pada dasarnya jolim ke diri sorangan. Orang nyen kehadean ke batur, pada dasarnya nyen kehadean ke sorangan. Angger kan hese basic ustad mah. Ustaz ngobrol ya basic jahit. Hese. Benar. Nya. Tak gitu. Ayo malah. Cenah tadinya. Tapi pertandingan mah memang seru, seimbang, da Persibna yang tepul tim, aja. Tambah anger kepemimpinan wasit rada teu ece gamari ge anger berat sabelah wae ka batur, tong boro di kanang batur di kanang sorangan oge, nu terakhir jeung Barito. Kanang sorangan itu anger Persib nu digawean ku wasit teh. Kurang kumaha coba. Berarti aya unsur permainan bisa wae. Aya nu bermain, mafia. Jadi ente ge nu lanjut teh nya aya indikasi nya wae. Atawa instruksi langsung ti LIB ti petinggi bisa wae. Ulah wakadiekeun ame semakin seru. Keur ligaan sorangan, keur pemasaran liga kan lamun aya geus katangtukeun nu degradasi kitu nya moal pati seru. Juarana geus aya nu degradasi geus aya kan moal seru. Mata nu degradasi amankeun sampai laga terakhir. Pena buktian. Ayeuna penentuan sampai laga akhir untuk degradasi. Slot mekarek PSIS sungguh ada geus pukul dilapurkeun. Kan anu dua tinggal perebutan tilu tim. Nya dua deui nu bakal degradasi teh diparbutkeun ku tilu tim gitu. Barito, Sleman, Semen Padang. Eta bahkan bakal seru rame. Ieu karek gitu. Geus eueuh ngaruh. Jigana curigana kitu mata bener cek babaturan saya nu wasit kade pertandingan terakhir mah geus teu aneh Liga Indonesia mah loba jual beli pertandingan. Dis istri nu ngomongna lain saatnya wasit nu ngomongna. Aduh, wasit sorangan. Kurang-kurangna iman mah cenah jadi wasit mah gitu. Gitu kulan. Mata kurang teh sok dibentengannya teh si babaturan teh hidup mah cing. Iman, Islam, takwa cing kuat. Oh macam. Lamun aya panyogok aya naon kitu kieu baju nu teu kapake maka abdikeun. Bukan baju ala-alus itu lawara mius jaket oge goreng-gorengna tuh. Kan bae cing teh kadiekeun we. Bising teu manfaat dipake ku hidup panyogok gitu. Ayo urang makan dibere akhirnya manfaat gitu. Ya, apa mereka eueuh maksud jeung tujuan saja. Eueuh gitu. Murni. Kanya kadede. Murni kadede. Dah gitu. Kan kitu. Kagagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipiwegah, kabeh helas eueuh paedahna lamun hirup teu dibarengan ku ibu. Berat. Kitu kan. Kiai dalam teh. Simpel hirup mah. Nah, tuh kan make atuh. Kali make gampang. Gitu. Balik kali debal. Gitu. Sakola jadi the school. The school. Taraman nih. Iya, deui wae kadinya deui teh. Hah? Sangar. Degil. Degil. Taya pemain Belanda euy. Si Debur, peng Debur baheula. Berarti ngaranna teh Burhan teh. Iya, Burhan. Debur. Burhan. Ngaran panggung Debur kan make tinggal make deui gitu. Arah ka ciri orang Belanda. Debur kan. Itu teh Burhan. Oh, Burhan. Lain burung hantu. Jadi ngabiayaan mana milu SSB teh tinu buku. Iya. Si Burhan teh heuh si Debur. Eta anu dibawa ka Surabaya teu. Bubur eta. Paingan atuh katelahnya. Da mun teu katelah moal dibahas. Wah, ora teuing. Gitu. Tapi memang lamun ngobrolkeun sepak bolanya asana moal pareung gitu. Moal eureun loba bahasana teh gitu. Tim pertandinganana, nu pemainna, terus penontonna, wasit, pelatih, wah loba. Jadi hese mau anggap jika acara orang kongres kan ngawangkong teu beres-beres gitu. Jadi kebimiti eta teh. Jadi cocok eta teh, cocok lamun kongres ngomongkeun mengbal. Sarua teu beres-beres. Sarua teu beres ngomongkeun mengbal gitu. Nya model peuting kan Arsenal kan. Menang hiji 0. Ieu kan penggemar pisan sih. The Gunner. Apa gini? Itu. Itu bola haram. Kenapa aja bola haram? Haram. Itu apa pasang tukang?
Mama teh ngomong. Nyelamat negara. Bela negara. Jamur. Jagur. Tuh kulan pasti. Urusan aja buat. Jamur dari kuda. Jagur. Jagur. Jamur. Aduh, alhamdulillah ya Allah, menasir ini. Nah, gitu. Jika nama bahasan aya nama tutup aku prediksi dari semajana. Jaya. Prediksi jaya. Sok atuh prediksina. Skor. Prediksi skor. Skor. Karena dua nana sarua mempertahankan gengsi, Mempertahankan majam. Terbut bener. prestise. Jadi ya skor mah 3-1 lah. Menang mana? Persib Persib 3-1 dong. mah. Persib dong. Persib 3-1. Nah itu ge boga tanaga manehna hayang menang menampilkan yang terbaik pasti. Benar. Tidak ingin mengecewakan. Jeung hayang dilirik ku Persib dan pemain-pemain. Enak. Suntangan wae kaum. Untangan, itu teh. ada pemain untangan wae teh lagi. Paji dapat. Budak ada sekolah. Paji lah di Mekah. Ya iyalah 3 tahun karet deui. Ajar. Bagi dari gonggon ku Ustaz. Andrian. Kematat yang Ustaz. Ya ke Arab. Di situ kan seorang. Kenapa bari? Kolhu. Amalkeun tilu surat. Yang hiji deui punten kade. Surat naon? Surat tanah. Senang baliknya kumaha macul. Apaan tanah lagi ke hijau? Semua macul. Nah, jadi nggak bahasa di kohal. Apa prediksi? Kan bae da Bang Sebal tapi guyon teh kan ngahibur. Sok tikuring mata. 3-1. Skor 3-1. Skor Persis ge embung eleh mah pasti aya keneh daya gedor manehna. Saya Bung Ropan 3-1. Persib meunang. Cing bungkus nanana. Eta teh lagu jeung manehna. Sabenerna. Sok cing. Ya kan laga terakhirnya. Angger kudu meunang, Pak. Oh, 4-1 lah. Tapi realistis. Kan 4-1 teh. Hiji jang menghormati Persis. Persis. Tamu. Opat mah yang penegasan. Mempertegas. Jadi siapa 4-1, urang mah cangkulan. Remnya tuh remnya. 4-1. Jadi Bung Ropan 3-1. Kami serani pananyaan 3-1. Bungkus nanana 4-1. Opat kosongan dengan kita jangan harganya. Lamun gitu mah cek saya 4-0 na we ku saya atuh. 4-0 na. Ieu mah toleransi. Toleransi cing aing mah kemah ieu pisan benci pisan kan. Oh iya peda temenangan kudunya. Cik ulah gitu-gitu teh da sarua toleransi pusing. Pokoknya mah diantepkan teh kana kumaha. Oke dikitu-kitu. Ngeus tang jauh teuing der kayak tang gerakan segala. Mending bikin emungkeun. Jadi kan pergerakanna kudu lincah. Lincah. Benar. Jadi nya 4-0. Menang Persib 4-0. Moal aya toleransi ka itu. Awah buru jauh ti ditu ka dieu. Galak 4-0 prediksi nu ngasupkeun ieu mah ngasupkeun. Cik, saha we. Kieu teh apa pemain. Jelas Mas striker ya. Pentingnya mau diganti ya malah diasupkeun pemain-pemain anyar anu can pernah dipaenkeun. Saha wae Mang Nanang. Mang Nanang Kupat eta can pernah dipaenkeun. Mang Nanang Kupat sih, Mang Nanang Kupat teh nya diten uing mah di Persebaya dibahas. Di Gang Sukarma, bobotoh sejati ya. Bobotoh sejati. Di Gang Sukarma. Di situ saeur. Situ saeur. Eta Mang Nanang Kupat, da bari dagang Kupat, Persib ieu teh. Wah, pokona mun aya konvoy milu wae terus kumaha cara. Ngan teh lebih ka ayeuna can pernah dipaenkeun. Karunya. Jadi sebaheula aja. Jadi uing boga prediksi
Mang Nanan bakal dipaenkeun. Jadi ikat karena masinis aing tukang kupat teh. Nah, aya Aya naon naon kan? Aya naon kita sama kana unggul. anjing hanas aing ngerem. Ngemet layon. Hanas Mau aing. deui. Keren ngetek. Cuma ini kereta api. Kebayangnya kereta api. Nah, sudah jaga lah. Oh, Bang. Kan mau pulang. Kayak kebayang lah ini samokna. Anjing. Iya, tadinya nanang buat ya. Eta katelana matak cek ieu ge. Aing Memang striker katanya. striker mata wani ngebet kain di sisi rel ge. Karena da tarik umpat Curigain striker hakim garis. Aku mau jaga teh offset. Ada gue ditanya, ayo naon, terus saya naon, kantun mumpuna unggul. Ngerem. Tak gitu. Jadi saat ngasupkeun strikernya. Striker pasti. Ai cici nu ngasupkeun sa. Eta mah striker mah Apa cici saha wae nu ngasupkeun. Yang berharap masih Tiron hat-trick sih. Tiron hat-trick hiji deui. Jadi main juga. Hiji deui. Nah, make hiji di pantilu. Opat. Oh, Pak. Kan hat-trick. Hat-trick 3 gol. Ah, tilu. Kan pas hiji. Kan berarti Oh, hijina deui. Cih, caha. Kan. Jenis Sangel sih kan. Kasangnya mangke mun lebaran. tangel jagong. Jangel. Saner. Ayo nutip tamu nu hijina. Nya tak wow. Tetega. Tetega. Aing tengah Tapi bisa wae bisa nambah, bisa wae. Tuh. ada apa eta Itu masalah sok gacor jeung Persib mah. gitu. Eta hayang ngabuktikeun naon sih? Make jeung nepi ka gacor gitu ngomong jeung Persib. Hayang kata Hayang kata Haji, Uji Umu, Lalawora. hayang ditarik. Lancar di Persib bonus gaji lancar. Sanu coba main di Piala Asia, Liga Asia. Namun di Persib goreng ya nya. Keluar teh. Jadi halus. Heeh, tapi lamun ngelawan Persib beda halus. Oh nya. Aneh kan? Henteu. Udah biasa aja beres. Betul aja. Nya geus loba lah kabuktian Haryono nya. Mau juga lain Haryono di Persib. lain di Jadi klub halus. Basur ya. goreng Haryono. Kan tadi halus nanti lamun ngalawan Persib. Heeh, lain ada klub Batur. Terus Sok ngaradak halus lamun ngalawan Persib teh gitu. Motivasi tinggi. motivasi. Oh. Ngelawan atuh pemain papan Iya, atas, iya. motivasi tinggi. Persib teker juara halus lawan Persib mah. Nyawan motivasi tinggi. Bawa. Anak-anaknya bungkus Nana. nanana. Nah, eta teh nana teh aya papanya. Iya, nah. Nanaonan atuh. Itu bener sok ngaradak sih jeung Batur mah gitu, jeung Batur sok goreng gitu. Ngalawan Persib mah sok itu bisa lupa nih ngaradak bisa lupa. Ya, ai saya mau 4-0 mah kemungkinan si Tiron 2 Bres. Si Tiron Bres anu 2 nama ya kemungkinan si Beckham jeung si Da Silva. Tapi si Kastandar ngasupkeun 5-0 ah. 5-0 ah, 5-0. Pan opat hiji. Bisa ditulis Bisa dek disabit. Entong saya bisa ngajarkeun urang ieu nah promosi judos ya. Itu lain. Peralayan. Jadi kan dia 4 hiji, berarti kan 5 gol. Nah, hiji tadi kan tuan tamu ke urang mah lewat 5 gol tapi ke tuan rumah KB. 5 gol. Hiji kan tim hiji. 5 gol. Opat 5 gol. hiji dianulir. Lu dianulir nu teh ditu deui. Ya gitu. Cek itu teh naon meni benci-benci teuing ka aing teh cenah teh naon salah aing atuh. Tapi ra parebut bener.
Tak itu kan prediksi mah sakitunya. tak itu prediksi. Cepeng ya ke masing-masing ya. Kade ulah tila aja. Ulah tila aja. Kadang-kadang aduh jauh bisa dari. Jangan kita kacau. Mana lah terus aya Eta mah bener kunapsu eta mah. Ini jalan. Kunapsu aya nama bener realistis. Jeung setan Nya, aya nama realistis aya nama urang. realistis aya nama lah. Realistisnya 5-0 mah realistis jeung realistis. Jangan lawan Solo. Pameakan lah nya. Pameakan. Kan udah dilawan lagi Solo sesorangan. Bener. Solo Ieu kesebelasan ya. kesebelasan. Gitu. Itu nu ngabingungkeun mah ongkos kesebelasan tapi Solo sorangan. Jeung di Nurokaat ge jauh atuh. Solo Solo mah tuh ukur 11, urang masuk 2 tilu. Jauh atuh perbedaan. 11 balik udah tilu. tulikeun di imah. Nyatuikeun sare. Gitu tadinya ya ari ngawangkong udah serta beres-beres. Matak nya luyu jeung ngaran acarana oge kongres. Ngawangkong teh beres-beres teh nya. Ari luyu teh naon? Luyu saluyu daerah bekas aya sama. Ya, jauh-jauh. Oh, eta mah kuda luyu. Nah, luyu. Kuda luyu. Si disco mah eta mah ieu bangreng. Tanjidor. Anjir. Daengong Tanji. Kuda Juga jadi kanu si disco. Ieu kamari kok kaseuseurian ngakak atuh nempat maca eta. Kan kasumedang teh gini. Soalnya 2 kali panggil wae jeung si disco. Udah. Ge grup. Oh, grup. Disco Kuda group. karena disco grup. Wah, disco. Singkatan beureun disco. Naon Ngaran kudana. Kudang. Ngaran kudana si disco. Oh, ngaran kudang si disco. Orang teh 2 kali kadinya teh basa tila keur ngemanen salak. Aya panggilkeun grup si disco malahan mah. Aya keur main tenteng grup si disco teh nyaieun dengan Teh eta emang si disco eta grup si disco tuh kebenaranana teh kan kamari mah eueuh pan main ulah main. Oh, Sumedangnya produksi salak. Salah. Salak bekeh apa salak bekeh? Aduh. Ngepawal anjir. Tangga bohong. Masir. Si salakna teh. Siga beas raskir. Tangga merah racun aja. Nah kita para warginya dalam teh dipungkas, ieu mah bakal manjang. Ngomong geus ngariung ya. Teu beres-beres teh nyaan. Ajarkeun pangariung di luar. Apa nyentek kok? Kita kru sakitu loba ngajeng nya tuh. Ngan jalan sampai silent. Halus boga kru teh. Nya. Nyaho waktuna disada jeung waktuna jempe. Kadang ini pasirina dia. Pas Nonton. Aya nu keprok ge mah aya. bisi penasaran kayak dadangukeun we lah kayak aya syarat kru gitu. Kebang karena saha tadi. Mah jauh sarapa si Asep Galapagos. Nah, gitu. Tak kita para warga lah di nu edisi nu ayeuna nya tadi ngabahas ulasan pertandingan. Terus dia dipungkas ku prediksi jaya. Anak kupat mah karunya geus dagang lah. Tentang mainnya karunya. Tak itu para warga. Oleh nu datang. Atur nuhun kanu parantos nonton ulah hilat like, comment, share dan subscribe. Oh, penting eta mah. Penting eta artinya lagi. Penting eta nu utama. Supados ieu Berkembang. acara teh tiasa manja. Eksis panjang. Kahiji urang teh semangat deui. dina raraga ieu Persib da puguh urang mah boboto. Urang Sunda. Boboko. Boboto kolot. Hai. Jopi. Naon? Boboto nu ajeuna TV. Penjuhan. Nah, Boboto nu ajeuna HP. Nah, handphone. Pojohap meureun. pojohapan kan handphone. Sieu dimaksakeun Pak. Cenah bae. Asupkeun. Bacana handphone. Asupkeun. Besgeun malah bae. Ai bon cabe. Naon bon cabe? Boboto Anu acan. Cari. Acan ini kalebe. Can kawin bujang. Nah, gitu, benar. Geus pen. Jang isuk deui jang isuk. Lagi. Cabe mah bobotoh nu nyeri beuteung. Asep ae di namanya di studio. Nya pareun asal can ieu. Can bayar listrik. Tak itu pada warginya soalnya subscribernya kurang kene. Jadi listriknya can kabayar. Oh. Ya teh gitu. Itu subscriber jeung ieu jam tayang. Jam tayangnya. Mantap kalajoan terus. Tak gitunya. Menang minimal saurang 7 balikan lah lajoan. Eta teh Tamat teh. bakal katutup. Katutup insya Allah. Sekali ya Juli. Itu mah sekali. Balik. Ketiru sapoe 7 kali. Anger. Kecuali Beda akun. Beda akun atau beda pabrik. Antara lalu. Putan teh. Nah, gitu para warginya
lamun dituluykeun mah sok paraeureun nya. Mudah-mudahan naon anu ku urang ditepikeun sing sapamundut ginuluran sapanejatina kana. Dilajeng deui ke dinu ieu teh dinu masih naon ngebahas Persib oge ngebahas tentang urang konvoy juara. Konvoy juara. Jeung ulas pertandingan jeung luyuh teu jeung masing-masing prediksi. Ngabuktikan hasil prediksi. Tah kitu para warginya mung dugi ka dieu hatur nuhun anu parantos nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Kongres Ngawangkung teu beres-beres.